Alhamdulillah ning ya hasil tasanen teh ari loba kadaek mah cicing di lumur tah kieu ninganan hasil ya koneng-koneng wae mah beda laku ya sugan ek ditawarkeun ka Haji Koret majar sok melian tawarkeun ka tukang pinang da jauh dibawa ka Haji ka ditu sugan ditarima da kamari masuk melian ninganan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, wasok atuh ka dewa, aya naon, Wa? Ieu Ji, ieu teh teueuh ningan lawaran ninganan tuh koneng. Ngaranna teh Haji osok maseran koneng. Teh heuceuk inung budak ngaranna ngecep-ngecep ningan aya daek mah kadaek. Rajin di kampung maning aya ieu teh. Itu kudu teh mah sok aya meuli koneng mah. Ngan ieu we geuning aduh dadang ngora konengna geuningan ieu teh. Ngora konengna wa euy. Deka. Ji, da ngora-ngora ge da sarua koneng Ji, lain bodas koneng Ji tuh. Koneng Ji henteu bodas. Ngora ge guyub harga mah Ji. Eta ge koneng. Itu kudu teh mah heuy ngora-ngora ge meureunan da. Keun bae ku teh mangan meureunan da ai Haji mah. Murah barang beulina ai koneng teh kitu. Meulina murah bari ngora kieu mah. Kayaknya sabaraha Haji. Koneng sabaraha narima Haji. Tak ari koneng kieu mah. Haji teh heuh nya meuli Haji teh 1.500 Haji teh sakilo. Ai koneng mode kieu mah. Kumaha wa ge jual? Oh, Ji nani murah Haji mah meulina. Da di batur mah Haji geus aya nu 5.000, 6.000. Cek tadina sugan heueuh inget-ingetan da ka Haji teh geus teu ieu kitu cek tadina era kitu rek dibawa ka batur teh. Ai kitu mah moal Ji sakitu mah, moal mah dijual. Ari Haji mah bisi we erek dijual gitu sakitu keun bae meureun dibayar ku Haji. Ari maha mah embung Haji mah embung. Teu daek bayar sakitu mah mahal sakitu mah meulina. 1.500 mah heukeun wae meureun di duitan ku Haji ge. Ji ari sakitu mah moal dijual. Ari kitu mah tulus we Ji Da melakoneng teh Ji lain ku sapoe 2 poe Ji ieu teh. Aya sataunna kolot berarti koneng sataun mah Ji. Ai kitu mah ek dibawa moal tulus Ji ek ka Bandar Sejen we. Aya assalamualaikum Salam. Da aing mah teu hayang koneng naon ngakanan koneng palal aing mah. Da hayang bati aing mah oge sarua. Buat paduliting jorek kitu pantong mah kitu. Aduh, ayeuna mah euy usaha teh teu bisa diandelkeun. Biasana masuk loba nu mah barang anu meuni tiiseun euy. Camplang anu usaha teh. Doi mau naon eta? Koneng, bawa ka dieu koneng euy. Koneng. Heeh. Ieu teh koneng dia teh ditawarkeun ka Haji. Ieu teh ai pek mah Haji nawarna aduh bongkena ka jelema nu teu boga. Nya Haji mah nawar sabaraha ieu koneng? 1.500. Nawarna teh. Nah, Tah Haji kabina-bina teuing nawar koneng. Ya alus koneng nama geuning tuh. 2, 4, Gede garde konengna mah. nya sabaraha narima? 5.000 urang mah komo we konengna alus kieu mah. Keun bae dibayar 5.000. Nya ari Haji mah 1.500 bete urang mah blak-blakan heuh syukur 5.000 mah di dieu. Heuh nya urang mah da lain hayang koneng tadi ge cek peribasana daek melak teh hayang ladangna. Ai 1.500 mah aduh moal sing kul mah ge Haji Koret kalaupun tak tangga ge teh ka hardi teh ka Sabaraha kilo ieu teh koneng teh? 20 kilo bete da geus ditimangna mah heuh di Haji bete 20 Ditimangna nama heuh 20 kali 5 100-eun berarti nya. Heeh. Baik. Ya duitna aya ieu yang meuli ieu ilung budak beas nyangakeun atuh nya. heeh nampi
atunya nyangakeun konengna nanti atur saljunya. Cek nyangakeun. barokah empat boga aja mun biasa. Bener. Gitu. Ji 5.000 koneng teh 1 kilo tas si akang ieu manya haji kudu momoteng harga cek haji ge pandin haji lain hayang koneng pala kuing dari hayang koneng hayang duit duit Nah, ini teh barang beli teh ieu teh make ngarupak harga ieu mah. Haji ge lain teu wani ngan haji mah hayang bati, haji ge lain teu boga modal, dagang mah loba haji ge bana mah. Meuli koneng sakitu mah ngada haji mah lain hayang koneng. Palal koneng mah hayang bati haji oge. Ieu mah barang beli teh mahal-mahal teuing sia mah. Atuh dah haji mah nawar koneng teh jeung aturan. Umum we atuh ji ka petani teh entong nyekek-nyekek teuing. Da koneng teh umumna teh 5.000 ji, lain 1.500. Saan eka jual ka haji, ayo haji wani harga 1.500 mah. Beunta anu petani oge ji beunta geus arapaleun. Wah, sia mah teh nyaho kana usaha, sia mah lain kitu aya usaha mah tuh. Pan kabeh ge usaha teh hayang bati meureun. Wawanianan semua barang boleh teh kitu mah maju hirup kitu mah kawas haji mah loba aing mah bana mah maju-maju sia mah usaha meureun kitu mah ecreug ting barang boleh teh. Nah, ji meni bebeakan kitu ngawangkung teh sarua da urang ge usaha. Haji hayang untung, urang hayang untung, meni kita bebeakan kitu beungkena urang jelema biasa, jelema teu boga haji mah. Meni sanggeunahna kitu ngawangkung teh. Nah naon eta hayang kumaha ieu teh jeung haji? Tong hayang kumaha ieu jeung haji? Lain hayang pasea urang mah ngan Aya naon ieu, aya naon ieu, geus. Lain ieu, aya riweuh-riweuh. Kieu naon ieu teh? Haji Jon nyerenteng ka urang masalah koneng, urang meuli koneng teu pirek ti si Cot. Aya meni riweuh kitu didengekeun kurang bieu pas liwat teh. Aduh, tong kieu atuh geus kolot era euy. Geus tong kieu. Itu masalah naon itu make bisa ribut kieu ieu teh? Si Kocoy ngajual koneng ka haji, ai haji teu wani kana hargana, ai urang wani nya dibayar ku urang. Jual haji nyerenteng, jual haji datang ka dieu, ngadat ka urang. Oh, haji nu salah hari kitu mah atuh. Pan meureunan petani oge melak da lain sapoe dua poe meureunan hayang bati sarua petani oge. Aing mah naon kieu aing mah teu karti mantok aing mah. Tuh nya haji mah diomongan sakitu ge kabur. Naon coba hayang urang masuk masalah kieu bereskeun heula. Lain main kabur. Gitu. Da urang mah nya umum we meuli koneng teh gitu. Heeh, lain maksud teh kan ayeuna hayang ieu lah gitu nya. Manehna kan butuh barang beureunan hayang bati beureunan nya. Lain kitu carana pan ka petani ge sarua meureun hayang batina beureunan Nya gitu. gitu. Ari kitu mah da aja lagi geus eueuh urang marek balik deui we nya. Oh, mangga. Nuhun ieu nya. Aya nya. Wadinya mah urang pasti jeung haji. Siap ya. Haji teh euy. Hampir-hampiran ngarontok. Untung we aya si Ajum aing mah dasar haji goblok lah. Geus tung aing boga bati koneng ayeuna. Milaca. Aing las bea duit bea ai kumaha ieu teh bea sama wona bea eueuh aing kudu kumaha ieu ye poe ayeuna kudu menang duit aing ye kumaha ieu carana ye aing kudu menang duit ye kok kudu nginjem aing ye mah kudu nginjem ieu mah aing aduh bangga euy deh kan segala tegap lagi euy aing kalau ojak kelak gitu sugan bogaeun lah bukan kernaon Madaw. Keur diuk patempuna keur naon atuh? ngopi atuh Can meuli. ojak teh ka mana itu Teu tadi kan cicing, ini diuk atuh diuk. Baturan ngadaweung di dieu lah. oh atuh batur itu nah ini kemarin batur itu Kareueuh mun laliar we batur mah usaha meureunan. Mareangan duit. kak uang serangan we itu nih batur Berniis. Lain aing sia asa curiga alek kah? Beda ti sasari. Bangun aya nu di ka hayang maneh kah? lain wah itu kalau di imah gas beak suruh eueuh duit beak Atuh ka warung we, meuli di warung loba gas mah.
Jika dewek mah teu dagang gas. Lain. Uing tulungan nginjem duit 100. Tuh nya ning. Si laeng mah ka aing ngalehe teh aya kahayang aya bubutuh meureun nya. Ini. Ah, najis teh kah. Nu kamari ya bulan kamari can mayar nginjem ka dewek teh. Ayeuna geus nginjem deui ya teh kumaha deh kah. Tua aya nama tulungan we heula. Engke uing janji ke uing dibayar dihijikeun jeung nu ti heula. Uing aya lah engke nuaeun. Ke dibayar ka uang. Oh, duit mah lain eueuh. Naon atuh? Heuna mana atuh? Tadi kita usaha ayeuna mah. Ah, sugan kunaon uak mah. Ah. Eueuh keur teu boga ayeuna mah. Aya nawa tulungan 100 ya wah. Maksa asa teh. Kan atuh piraku teh karunya wah ka urang wa. Anu maksa mah anu nagih, lain anu nginjem. Di mana-mana ge. Atuh piraku uang mah mengulungan ka urang. Moal, eueuh. Nah, meuni kabina-bina teuing atuh wa ka dewek tetep percaya. Nyam duit jeung menika. Ampun deh kah. Aduh, eta nginjem duit kuat poporongos, batur manu nagih poporongos teh. Balik deui sia. Antau gede tuh. Ayeuna si tadi lumpangan urang teh can meunang manuk teh euy eta. Aja tuh. Saha kabulahan sugan bulan itu tuh udah sok sadar sok lobaan heuh. Heeh. Namplah. Keun bae pigit ge heupi heuh. Supaya menang manuk we. Bajing euy. Batur di batur geus bungit dari teh. Bisa samnya sarehe ieu. Reungit-reungit acan. Aduh, Cepi, saya tengah bacaan eta gawir. Aduh, aing nengak we euy. Siga nu ngarit, siga musuh dewe keur ngarit. Kieu siga. Lah kudu digawean di pi euy. Tuh. Gawean tuh urang. Heeh. Aing. Ngarit keur euy. Ah, sia nih. Waduh. Nanya-nanya tuh ka aing teh teh. Pan aing ge nanya saya babal. Teu nanya ka aing teh mah. Bong kana ieu balagu. Nanya eta teh. Bonge da nasa bonge. Heeh, nya tara datang. Maneh dia tuh nanya-nanya ka aing teh eta pobong tuh nanya teh. Kebeneran euy aya maneh dia aya ngawangkong dek teh jeung maneh teh. Rek naon atuh musuh aing ulog yang ngajak ngawangkong. Eueuh teh boga udud. Ngawangkong aing ngajakan ngawangkong maneh teh. Kieu dek teh teh. Teh rada kurang. Lain ada kurang deui da siapa bonge. Lain kitu ieu dedeungan kurang adenge dek teh. Heeh. Tuh teu mau kopi. Oke mau nanyakeun kena kopi. Keur ngarit. Aing ngapi. Aya mah di dieu mah. Lamun hukum itu aing teh. Dasar nu bonge nya. Kieu dek teh. Beneran aya mah. Dek teh dedeungan teh kurang ngareungeut. Heeh, pan saya tadi geus ngomongkan hayo di balikan deui heuh pan dispuguh saya teh bonge bedul. Di mana cik hayang geura atuh itu cik urang di jampe sugan anu manjur gitu. Di mana aya? Sempetan pi gawean we. Heeh. Aya. Gak bisa. Ngajampe ieu urang teh pan kurang rereungeun cik uing oge ti tadi oge teu kadenge. Pan puguh deh ka teh Aing anu ngomongkeun nu teu deui. Ku dewek jampe. Di mana aya anak? Ku dewek di jampe. Antar atuh aya mah. Heuh ku dewek. Iraha. Heuh ayeuna urang jampe. Waktuna pan urang aya mah keur ngarit tuh. Ayeuna mah iraha tuh nganterna. Oh bisa ayeuna oge. Wah, tong isukan atuh. Aing mah dia da pangapi euy, kumaha euy ngomongna euy eta. Ayeuna ku dewek di jampe. Wah, mana bisa nya ngajampe? Oh bisa dewek oge atuh. Ah, teu percaya aing ka sia mah. Tuh, Percayaeun euy. sia mah sok gawean ka dewek oge ti kamari oge. Ade. Gawean wae. Ah, Oh tunah heula eta arit bisi raheut tunah lah ku dewek ah. Mengpaurkeun. Oh dek teh tak sabenerna mah yang damai jeung maneh teh. Moal ngagawean moal. ah teu hayang aing kamari ge sia di ngudag-ngudag. Aing di dieu teh sia mah. Moal. Sia mah sok ngagawean wae ka uing di dieu. Moal.
Moal bokir moal. Teh ek bela anu makasih ya. Ek bela. Ah, sia mau bela-bela anak aing teh. Adik atuh sekali-kali mah kadek teh nulungan atuh. Ek bela dewek. Pandek teh kurang reunge. Ting atuh nulungan sekali mah. Pi, orang nyokot ke daun itu tuh. Orang ajaran di situ percayaeun nyokot ke daun itu tuh. Sok saya hiji daun. Ini kata percaya sia ka dewek. Aduh. Heeh nyata aduh da jadi kieu mah bararingung nih ngawangkong ge geringanan. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tikaleun hati kiduna kulona sok. Allah ceran euy si eta euy. Kos nu heueuh wae ka aing. Bismillahirrahmanirrahim. Aja dong sia. Wah. Sarada aya sarabang bara euy. Wah. Sok, dedengekeun. Kadenge teu. Aya naon? Nya, kadenge teu. Ada durung-durungan euy. Nah. Aya ye. Durungan. Sok. Coba sekali deui kumaha? Penguna congenang serdana teh ayaan. Heeh. Wah. Kir. Wah. Aya war-war euy. Nya. Heeh. Percaya anu anu. nya? Kir kitu nya. Heeh. Aya, tapi heueuh maneh euy. Mah Asia Aya teh percaya war-war, ka aing. dewek marukan. Tapi na kitu nama heueuh maneh teh bedo ecakan kitu ge rupa. Nya. Bisa maneh na kitu nama euy. Boga tereuhan dewek ti aki. Tapi heueuh euy. Bapa maneh ge sok loba sia mahana kitu teh mah. Dek teh teh ieu, kamar pan maneh masuk kambusuhan wae ka dek pan geuningan. Moal aya nama dewek. Ngan sakieu lamun eta ceuli hayang dikasampurna ngadenge. Kudek disampurakeun. Urang teh boga rokok sampurna. Aduh rada ye. Eta mun ceuli hayang sampurna eta ngadenge urang sampurnakeun ku dewek. Oh lain rokok sampurna lain. Lain. Oh sugan teh rokok sampurna, urang teh mau rokok sampurna. Daek teu maneh. Nyaho atuh da gidingenan capek geuningan ngawangkong kurang rega teh. Heuh ngilu jeung dewek ayeuna mah. Atuh heula karungna di dieu. Ka mana ya, Nak? Oh, tenang kudek disampurnakeun. Ngilu ayeuna mah. Tenang di. Da bener dewek teh nyampe nama bisa nama kan dewek sabari ngagawean. Dewek teh bener nama teh. Tujuanna teh naon kan? Heeh. Tapi bener sih eta aya warna-warna mah. Oh, saya teh kitu mau gawean deui kitu. Aing. Saya teh mau gawean deui ka aing. Maafkeun aing teh. Tenang kok dewek sampurnakeun laan heula kopea. Dan Video. oh tuna heula kopea tuna. Cekat pi ayo ka dieu. Di manian aing di dieu. Atuh tong di dieu atuh. Nakok sia di dieu nakok. Di dieu. Heeh. Si mau gawean deui ka aing. Wah, atuh. Waduh maneh mah. Wah. Awas yang ngagawean sia. Wah. Julalit geus ka sawah sia. Heeh. Keureun. Bismillahirrahmanirrahim. Asal tidak tanah balik di tanah, asal tidak ada balik di kanan adanya. Ada ngaremplong tuh. Kurang euy. Tah. Aya war-war deui, beuki jelas. Aya meusan. Tah, aya kudu disampurnakeun ku dewek. Hampura tong ngawak sia, ieu lain ngalain ngagawean dewek lain. Alah, aing saya si eta mah geus ngeprek tanah teu bareng hakeun aing. Oh, ngajar dong, cicing. Aduh, si goblok ieu mah agawean ka dewek, Boa. Moal. Mau buang hayang puas ka aing teh. Mau siang ke ngadenge. Aduh si goblok, hayang ngadenge mah nya ieu beungeut nu di cerong-cerong pan ceuli nu teu ngadengena ge. Heeh, engke kieu ayeuna mah dewek ini sia si beungeut kudu tapi geus teu katemu punuk dek. Engke sia bakal ngadenge deui. Ngan dewek kudu ini teu lah ayeuna mah. Ngarit teu bae ku dek ngarit mah. Aduh moal moal ngarit urang mah. Aduh aing mah euy sebeuki bangga ayeuna mah euy. Dewek ek indit. Oh ini, juga Oh. teh pangaritkeun kun bae ngarit mah kuy. Heeh, ngan engke maneh si beungeut ku sorangan. Maca kenaon? Bismillah we tilu balikan. Bismillah tilu balikan. Syahadat. Bismillah. Oh. Heeh. Kada kudu rada pantes. Tah. Aduh si bang. Dewek teh ceuli nu teu ngadenge teh. Heeh, tenang. Lain beungeut, lain teh heula lain. Si beungeut, jika si beungeut dewek kayak gini teh nama. Da kasep geus bawaan. Heeh, si rujit bagong. Aduh si go. Heeh, si beungeut we.
Di dia Heeh, ngrek tapi geus teu kadolong ka dewek. kudu kitu. Heeh. Lamun sia cager ke mawa kopi ka aing. Mawa kopi engke mun maneh cager. Topi yang naon? Kopi. Keur make topi mah. Kopi berdua kopi. Lamun sia cager engke mawa kopi ka ieu mah. Rek iraha. Heuh engke mun maneh cager. Oh, siap lah. Heeh. Oh dewek balik heula ayeuna mah keur nyangan manuk. Heeh. Ieu hangit ya aya ti kotokan, Pak. Oh, ikeun bayar lah jeung teh muning saeutik lah lemot we lemot lah. Buah henteu ya aing digawean kieu. Buah buku asa eta mah. Kudu geus teu kadeuleu cenah Geus teu kadeuleu euy. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, tapi sebedua teh euy. Redang ngemplong ece liat teh. Kade rasa kadenge syarat cai. Tapi heueuh da kitu mah euy. Teu sangka euy rupa kitu ge. Da asa kagawean ka dewek teh, cieun digawean deui dewek teh. Kumaha cenah teh? Alhamdulillah euy. Aya hawar-hawar. Tapi heueuh si bedua teh euy na kitu mah. Nuhun euy. Kecakan asa kambusan we ka deka. Make pidaah dek ka jape. Ai tadi pas kasih berdua eta ngajampe naon? Bisa itu teh. Dek teh asa kainget we aya jampe nyeri beuteung. Aya jampe bisu aing dilalarkeun we. Tapi hade nih nyata. Oh, beneran meureunnan. Heueuh di ijabah sih nya. Heueuh kitu. Heueuh nyata doa naon oge nya ai keur di ijabah langsung euy. Da sabenerna dek teh kegawean.